kuari geus boga perasaan ku Allah berarti ma Allah liwat syariat liwat torekat geus jadi marifat demantek cek Kangjeng Nabi Arab tu Rabbi bi Rabbi nyaho kaula ka Allah ku Gusti Allah lain ku kula nang Allah bae teh mengamarifatkeun Sayyidina Ali Arab tu Rabbi bi Rabbi ay biduri Rabbi kuring wau ka Allah teh lain ku kuring ku Allah bae diwauhkeun geus teh di aku lantaran teu boga perasaan aya teh Hasan Basri nyebutkeun Arab tu Rabbi bi Rabbi nurutan Kangjeng Nabi bae kuring marifat ka Allah teh ku pangeran kuring eta mah binuri Rabbi dan Syabdul Qadir ge Arab tu Rabbi bi Rabbi urang mun datang kadinya kuring marifat nang saha ngamarifatkeun nang Allah sugan guru ieu teh ente sugan tatangga ente sugan proposal halangan malah sugan bupati ente sa nu ngamarifatkeun teh Gusti Allah urang teh pindah alam tina syariat kana tarekat karasa mun balik deui ka syariat teh embung engke ti tarekat teh kuari kana marifat karasa lah kumaha karasa ngeunaheun wae nikmat salat teh net ngeunaheun jadi lamun teu salat teh nyeri awak apa urang mun salat nyeri awak nya mah geus alamna paling geus balik ka ditu balik ka lembur nikmatnya saya rohani teh geus ngajakan rohani tah kuari lantaran geus kaajak bae rohani teh ku alam nu itu jazab ngaranna majzub geus pikiranana ditarik ku Gusti Allah geus teu inget kana dunia teu inget kana materi teu inget ka makhluk teu inget kana nafsu jeung setan ka ditu bae ka Allah geus ditarik disebut majzub melotot memelotot kieu tapi deuleuh-deuleuhna geus lain deui